tanah saja henteu pabeli cara ilaharna carita misteri tapi teu weleh ngahudang kapanasaran anu maracana pangarangna tapis pisan dina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, patepang dangu deui sareng acara dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Hiji kanal YouTube anu mintonkeun konten-konten seni budaya oge katambihan ku sakudak sakedikna aya hiburan sareng informasi. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana? Pamugi sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Tina kanan anu nuju diikhtiarkeun oge sapapaosna dijagi tina bahaya pandemi Covid-19 sing sarehat sakulawargi. Amin. Hatur nuhun ka pangrojong sakumna para wargi kaum dangu netizen anu parantos subscribe, anu parantos nge-like, anu parantos nge-sharekeun link videona, atuh anu parantos ngarojong ku nyerat komen. Teu hilap kanu nembe sumping, wilujeng sumping pamugi konten-kontena tina kanan. Supados aya notifikasi ngeunaan konten anyar anu medal, mangga diklik wae seratan subscribe oge sareng gambar loncengna tanu ieu anu disada kieu. Nah, eta. Para wargi kaum dangu netizen sadayana carios laleur bodas karyana Samsu anu bagian kahiji parantos ngadugikeun ka kaayaan di mana Sumarni nuju guling gasahan margi gaduh kaluluputan di haur duni. Tah kumaha carios salajengna? Mangga supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan. Pukul 2 Janari dayeuh Kuningan anu memang na teu rame pohara jemplingna ti iseun nepi ka mata kareueung. Sanajan harita geus pukul 2 Basri mah acan sare hatena marungkawut cus-cos sarta kumalayang ngaheneng bari ngajepat dina kursi panjang gigireun ranjang. Panona bentak tapi tepuguh anu katenjo. Maklum kitu teh mah. Rek paanggang jeung katineung, saha nu teu asa lalawang rek miang, teu kaduga paturai. Kolebat
dina ciptaanana papanggihan di haur duni nembongan tetenjoan anu matak nyongkab hate. Bisa kumahaeun teuing nyerina lamun Lili aya nu ngahina kitu. Moal boa aing toh pati jiwaraga luluasan ngabelaan duriat. Kang Sobari dosa teuing upama kuring ngantep talajak Subarni jeung si Didi. Omongna bari jung nangtung nyamperkeun meja tulisna. Gek diuk dina kursi, cek kertas salambar jeung kalam, tret nulis rurusuhan. Nulis naon? Duka atuh, ngan nulisna teh bari semu anu ambek. Saenggeus dibaca deui tuluy ditilep-tilep, bus dikana sakukeun. Top sarung hideung dipake harudum, reket muka panto. Di buruan nguliwed kanu poek ngajugjug imah Didi. Teu sakumaha lilana kurunyung datang deui. Barang rek mendeutkeun panto di pakarangan, remeng-remeng siga aya nu ngajantang ngalemeng hideung. Teu sabaraha jauhna ti manehna, kawasna jelema nuturkeun. Naon maksudna? Lain rek niat jahat mah? Nah, mun rek ngarah mah lain tadi di jalan dina keur bongoh. Panasaran tuluy disampeurkeun rek disidikeun saha-sahana. Da piraku ari nu niat nyingsieunan mah wanci kitu. Tapi tuluy les teu kanyahoan ka mana leosna. Rei Basri kukurayeun. Ngadak-ngadak kareueung tara-tara tisasari. Padahal Basri teh jelema ludengan naker. Teu lila cicingna di luar gura-giru asup ka kamarana. Waktu rek mareuman lampu katenjoeun aya kertas sacowir dina mejana. Top dicokot, pek dibaca. Ulah sok bijil ti peuting, bisi cilaka, laleur bodas. Laleur bodas. Laleur bodas. Naon laleur bodas teh? Saha nu boga ngaran kitu? Beda ti jalma biasa. Eta kitu anu tadi ngalemeng teh? Atawa eta mah picilakaeun anu disebut dina surat? Boek teu kaharti ku akal. Ngaroris barang taya nu coceng. Papakean dina lomari beres keneh. Eueuh tapak Noel acan. Saha atuh anu asup? Da tadi mah tetela eueuh surat eueuh naon jeung apan didinya teh tas nulis. Rek ngahudangkeun indungna bisi aya semah asa mustahil. Da sakitu jemplingna jeung teu lila apan indi teh. Angen ratug tutunggulan heran pacampur jeung reuas teu kaharti bet kawas aya jurig nyiliwuri. Oleh teu kacipta saha-sahana anu ngelingan anu nyamar laleur bodas. Ceuk pikir Basri. Aduh, nah make nyebut-nyebut bisi cilaka. Da aing mah teu boga musuh. Eta kitu Didi nyatru ka aing, pedah kanyahoan rahasiana. Tapi saha anu nyahoeun aing manggihan Didi di haur duni? Buah-buah Sumar nih laleur bodas teh. Karunyaeun ka aing pedah aya pengancam Didi atawa Lili kitu. Aduh, iraha atuh neundeuna ieu surat moal nya tengah peuting sosoranganan. Mani rieut mikiran eta kajadian. Tungtungna bus bae ka enggon ngarimbun maneh ku simbut. Cacakan di kamar asa kareueung. Moal salah anu ngalemeng tadi noong tina bilik. Pasti mana ari Basri teh? Lain ngadu-gadu Raja Wisuna, lain nyiar pipaseaeun. Ieu mah kubawaning teu kuat nahan pangajak hate, rasa mimitran teu weleh ngingetan. Tingkah pamolahna Didi pohara matak raheutna, panghina anu lain antepeun. Nya harita tuluy nyieun surat teh diteundeun dina meja ditepas Didi. Ari eusina mah teu rea-rea,
ngan ngelingan ulah deui-deui nyieun kalakuan kitu. Bisi aya matakna di akhir dalamun kanyahoan teh bisa jadi huru-hara. Boa-boa matak aya Rajapati. Poe Minggu isuk-isuk barang sobari bijil katepas. Nenjo kertas dilipet-lipet handapeun wadah calacah. Pangangguran dicokot, brai dibuka. Horeng surat ditujukeun ka manehna. Waktu maca surat reup beureum rai pias bari ngadeg-deg jiga nu nahan nafsu. Nu matak kitu dumeh eusina ngagogoreng kalakuan Sumarni majar sok nyolowedor. Ditanda eta surat teh kulaleur bodas. Brek. Sobari mebetkeun maneh kana kursi ngagel biwir bawaning ambek. Ras inget kana titian. Teu hade ngalajur nafsu ngumbar amarah. Kakara oge cek beja acacan benang dipercaya. Bisa jadi anu mawa carita teh jalma aya pangarahan niat ngabaruntakeun laki rabina. Dalamun taya maksud kaping buri mah moal istori ku surat andar-andar. Teteg dina pikiranana moal waka percaya lamun tacan yakin sorangan, moal geruh atawa moal carita malah ka pamajikanana oge moal mere semu. Arek sabiasa bae pura-pura teu aya naon-naon. Waktu sobari maca surat teh Sumarni mah keur di dapur. Nah heureut cai nyadiakeun salakina bari pura-pura teu aya kajadian naon-naon. Padahal hatena mah pohara rerenjaganana sieun lampahna kabitur. Ku kituna atuh nya salaki nya pamajikan pada ngandung rasiah. Kaberang nakeun saenggeus ngalenyap sakedeung bawaning tunduh urut tadi peuting. Leos katepas ngadon ngalange bari mikiran surat teh. Sabot kitu Joal Basri sobat dalitna lain datang rek ngabejakeun kalakuan Sumarni, tapi rek pamitan. Dumeh baris indit masantren. Assalamualaikum Kang. Saenggeus rada lila ngawangkongna. Tuluy sobari ngomong haharewosan bari mikeun surat ti laleur bodas teh. Ditembongkeun soteh awahing ku geus teu asa-asa kawantu geus sarasiah. Basri nampanan surat teh maker rada ngadeg-deg sagala para wargi kaum dangu. Nya Basri semu gugup jeung hayang geura nyaho eusina. Barang berai teh tandana kumangsi beureum laleur bodas. Mani ngarenjag lir ngadenge sora gelap bae. Angeuna ratug tutunggulan ngadadak asa carengkat sabulu-bulu bijil kesang tiis dina tarang. Ras inget kanu ngalemeng hideung tadi peuting asa jeleg bae di hareupeunana. Pantasna teh bari nyekel sakin arek ngabongohan. Laleur bodas. Laleur bodas neundeun surat 2 sapeuting rejeung. Bisa jadi saja merejeung. Saha atuh laleur bodas teh? Sobat atawa satru? Oleh teu kapikir. Surat dibaca rurusuhan. Mani olohok bawaning heran bet aya anu nyahoeun kana rasiah Sumarni jeung Didi. Panyana teh ngan manehna bae kadua lili. Teg boga sangka buatnya lili laleur bodas teh. Pok Basri ngomong. Kumaha Akang? Percaya eusina ieu surat? Ya eta Sri. Akang mah asa-asa. Ari arek percaya da kakara beja. Ari teu percaya bisinya. Sabab moal aya haseup lamun eueuh seuneu. Eta deui aceukna. Ayeuna mah rada teu payaan. Sarta mindeng luas leos kawas anu nyieun pucuk ti girang. Kusabab eta kumaha geletuk batuna kecebur caina dina malam Salasa teh bae. Sakumaha dina surat? Nya upama hayang ngabuktikeun kudu turutkeun ieu surat. Bohong teu na gumantung kanu bakal kajadian dina malam Salasa pukul 11. Nya kitu. Tapi Kang, upama kabuktian kumaha nya pikeun saeun? Teu kumaha. Teu aya jalana lian ti pondok jodoh. Diteruskeun oge moal aya kamarasan. Upama teu aya kajadian naon-naon.
moal ari terpercaya pisan mah. Ngan rek diintip sing rikip. Sabot kitu, jo deui aya tatamu duaan. Sobari jeung nangtung Ari Basri mesakan surat. Alah. Manggalinggih. Di mana ieu teh? Ngahaja ka dieu bae. Sarehna dinten Minggu. Cek Gapur. Sisinarieun. Sisinanteun teuing aya gani rumpaheun ka akang. Paingan halodo. Omong Sobari kanu saurang deui bari mesem rada heureuy. Eta nu datang teh sobat Sobari. Nu saurang Gapur mandor kontrak teh pasir batang di lamping geger halang bogana Subita. Ari Subita teh lanceukna didi. Ari saurang deui Gani juru tulis pabrik tinun Haji Abu Bakar. Gani digonjak ku Sobari teh seuri, pok ngomong. Sami bae sareng akang. Iraha atuh angkat ka rompok. Keuna eta jawaban teh tah. Cek Basri bari nyakakak. Liciknya. Ari urang kudu minang nganjang ka dieu. Anjeunna betara kersa ka urang. Da kuduna mah pada-padapaan. Heug ayeuna mah. Ai geus ka dieu. Akang oge merlukeun. Jawab Sobari ka Gani. Ingat geus janji teu meunang cidra Kang. Pamali cek kiai mah. Ejas, pikiayeun ai Basri mah geuning. Omong Gapur. Tudanya na canterang. Moal lila deui. Ieu Basri teh. Rek mas santren. Bener i. Alah, mas santrena ka mana? Ka Tasik. Aduh. Tapi ya. Sabot rame nu silih gonjak jeung saleuseurian. Kusiwel Gapur ngodok ududeun rokona sigaret. Alah. Seep geuning rokok teh. Omongna bari nyokot sigaret anungan kari hiji deui. Lung bungkusna dipikeun kana wadah bangkarak nu aya deukeut panto cara beunang ngahaja merenahkeun. Daapan ari biasana mah sok gigireun meja tulis. Ngadenge anu ager-ageran Sumarni keluar. Milu diuk tukangeun salakina. Barang nenjo wadah bangkarak geus loba runtahan tuluy dibawa ka tukang. Delila Sumarni geus jol deui mawa wadah tea anu geus kosong diteundeun dina urutna. Gapur ti barang sok Sumarni neundeun wadah bangkarak nu meunang ngabersihkeun tea, eje geler bae bangun henteu ngeunah cicing. Komo barang ret deui dina karanjang teh aya bungkus sigaret. Panona gular-gilar ka ditu ka dieu. Sabot nulian barongoh mendingan sakilat cangkang sigaret teh geus pindah kana saku Gapur. Malam Salasa. Di imah Sobari tiis jempling rehe jempe malah tepas oge nu sasarina ngebrak caang teh ayeuna mah poek meredong. Biasana sok kitu ari Sobari keur subung teh. Sobari inditna ti imah pukul 5 sore omong namah rek ka Cirebon. Malah pisa minggueun deui oge geus bebeja ka pamajikanana yen peuting eta rek ngendong di juru tulis residen sobat dalitna anu hajat nyunatan. Najan ditepas meredong ari di kamar paranti sare mah caang malah kaambe keluar melebar sengit malati. Dina korsi gigireun ranjang aya nu keur diuk bari maca parahyangan. Horeng eta teh Sumarni menang midang sateker kebek bangun aya anu didagoan. Pukul 11 aya nu ngetrokan jandela. Ketayep Sumarni ngalaan gerendelna. Ngan sasekon geus celeng di hareupeunana aya nu nangtung. Papakeanana sing sarua hideung. Ari brai muka tutup beungeutna horeng didi. Kebruk jandela ditutupkeun pes lampu di pareuman. Walah. Teu salah deui Ki Basri.
Omong hiji jelema ka baturna anu kakara keluar ngintip tina dapuran cau. Ya bener. Bangkawara si Sumarni. Lamun rek nurut ke nafsu, penting ieu tangtu aya kejadian Rajapati ya. Sing horeng eta teh Sobari jeung Basri da Sobari teh henteu ka Cirebon para wargi kaum dangu. Tapi ngintip hayang ngabuktikeun eusi surat andar-andar teh. Sobari berebet bebeja karonda yen aya bangsat asup ka imahna. Heuleut sawatara menit imah Sobari geus ditingker ku polisi. Gero aya nu ngagorowok. Bangsat! Bangsat! Didi teu bisa polah ditangkep ku polisi, didakwa maling ku Sobari. Asup ka imah batur dina lain mangsa tur teu diondang. Ambek nyedek tanaga midek tungtungna Didi Rambai Cipanon. Jaba era taya babandinganana diiringkeun ka balai desa, lempang nangeluk tungkul teu kuat rek cengkat, beungeutna sepa bawaning era. Isukna Sumarni ditundung ku Sobari. Nyucudna nurus tunjung, cacapna kagorengan. Boro-boro susah tea, ieu mah jiga teu era-eraeun acan. Malah bangun bungah anu aya, da ingetanana lesot ti dieu baris aya deui nu mulung tur angkeuhanana bakal leuwih senang batan jeung Sobari. Cunduk waktu ninggang mangsa, sapu nyere pegat simpai. Basri nu sapeting ceput teu sare balas diriung-riung ku sobat-sobatna geus ngajanteng hareupeun stasiun otobus. Harita oge geus rea babaturanana anu daratang rek mileleuyankeun dina jugna. Ngan gani nu teu aya teh malah tipeutingna oge eueuh. Aya suratna bae basana teh ulah nyeri hate dumeh manehna teu bisa datang lantaran aya halangan. Sing ati-ati bae di pangumbaraan cenah. 10 menit deui kana datangna otobus Joal Yulipah. Pasemona alum, panona carindul, sigana bae sapeuting ceput ceurik. Sok manehna mikeun bungkusan ka Basri, kadaharan keur di jalan. Joal otobus datang, ribut nu ngamuatkeun barang. Basri sasalaman ka kabeh sobat-sobatna. Rek cat pisan unggah kek leungeunna dicekal ku Lili bari ngomong dubareuda. Kang, pileleuyan. Abdi teu tiasa nyerengan. Wakil bae ka ieu lalepen. Omongna bari ngasupkeun Ali mata berlian ka jariji Basri. Ulah lesot tina rema, dugi ka patepang deui. Didungakeun Li, sing Basri ngomongna teu bisa kebat kaburu ngalimba manten. Kalacat unggah merenahkeun maneh, ari geus beres gerung otobus indit. Wilujeng angkat. Cek nu mileleuyankeun ting garupay. Wilujeng kantun. Tembal Basri nonghoal tina jandela bari ngebut-ngebutkeun sapu tangan. Panona teu lesot ti bebenena. Ari red kabelah dieuna prok tepung tinggal jeung hiji jelema jangkung gede keur nangtung gigireun Lili. Rai bulu punduk namuriding angeunna ngadadak teg-tegan. na aing ieu kunaon? Omongna dina jero hate. Kunaon make asa sararieun? Apan eta mah Kang Mandor Gapur geus aya pasendatan naon aing jeung manehanana teu pararuguh teh. Satengahing jalan geus jauh ti Kuningan, sabot Basri keur malaweung asa kagebah ku kondektur mikeun karacis. Cereng mayar red kana jam anu ngagamblok luhureun supir. Geuning geus beurang, meh 7:30. Cek pikirna bari narik rantai erlogina rek dicocogkeun. Kareset kabawa ku rantai kertas benang dilepkeun. Top dicokot beri rada kaget. Nah kertas naon deui ieu? Da baju dipake teh kakara dipake harita bae tur acan barang teu naon-naon. Jas estu satorojolna ti minatu. Barang breh teh dibuka Basri ngagebeg bawaning kaget.
Teu samar deui eta teh surat manehna pribadi anu digolerkeun dina meja di dieu teh. Hah? Nah geuning ieu surat aya dina saku aing. Cek pikirna bari nginget-nginget bisi poho. Tapi da tetela digolerkeun dina meja didi. Barang diilikan di handapeun tulisan manehna aya tulisan tambahan. Beuki komo ngagebegna ari red kana tandana mending adak-adak kukurayeun. Asa celeg di hareupeunana anu ngaran Laleur Bodas. Kacipta salampat sulumputna petana intip-intipan. Surat panambah teh teu panjang-panjang kieu unina teh. Mun rek migawe hiji pagawean pikir heula bisi aya matakna. Laleur Bodas. Ih, kumatak teu kaharti. Mimitina surat nu kapanggih dina meja tulis. Kadua nu ngistorikeun kalakuan Sumarni jeung Didi. Ayeuna geus jol deui bae anu matak ngabingungkeun teh. Iraha ngasupkeunana kana saku. Di mana? Tuning helok beh ditueun ti helok. Helok ku ngaranna, helok ku kalakuanana. Breh deui kacipta anu tadi gigireun Lili. Siga anu ngintip eta kitu Laleur Bodas teh. Da parbawana oge matak sieun. Eta nu ngalemeng hideung nuturkeun basa ti peuting teh. Naon maksudna? Saha anu diarah? Naon perlu nagapur nyilakakeun dunungan? Nah nya sopandi anu diarah teh? Kumaha ayeuna sanggeus ditangkep? Tunda heula Basri nu keur nyemprung tumpak otobus lumaku rek nyiar elmu para wargi kaum dangu netizen. Ayeuna kacaritakeun di lamping gunung geger halang belah ti kidul aya kontrak teh pasir batang. Di tengah-tengah kebon dina tempat anu plung-plong kamada mendi aya gedong leutik paranti reureuh nu boga kontrak lamun tas ngaronda. Harita ge Subita nu boga kontrak keur ngareureuhkeun Cape jeung Didi nya adina tea bari nyaritakeun perkara ditangkep dumeh kaprago keur paduduaan jeung Sumarni basa malam Salasa tea. Perkara dicabut ku Sobari anu teu rek papanjangan. Ari Sumarni diserahkeun. Didi nujulik ati nyangka yen pangna Sobari nyahoeun kana rahasiana teh dibejaan ku Basri. Ku kituna tuluy cua ke Basri nepi ka hayang nyilakakeun. Harita ge nitahan mandor gapur pikeun nanda sa Basri tapi Basri indit manten ka Tasikmalaya. Mandor gapur dicarekan ku Didi. Tapi dasar buaya manehna sanggup manggih akal pikeun mulangkeun ka nyeri Didi. Nya ari akalna teh kieu. Subita nya anu sok dilandih Juragan Ageung kudu ngawin Lili papacangan Basri. Minangka pamelihat teh Gani kudu dijieun mandor heula di kontrak Subita. Pikeun ngangkat Gani kana mandor, Subita nyanggupan. Tapi barang dibejaan kudu ngawin Lili mah ngahuleng bari nanya. Baruk ngawin Lili. Apaan geus dua pamajikan dewek teh? Piraku sugan kudu tilu mah. Jeung deui na teu nyaho. Apaan Lili teh dulur sabaraina sate? Yo, dului sabaraina tati. Pamajikan dewek anu ngora. Kudan masih kene saderek rai Juragan. Atuh puguh. Apaan bapana tati teh? Rakana Mang Haji Abu Bakar. Ya perkawis eta mah kari kumaha Juragan. Kajah milih antawis anu dua. Abot ka Juragan Jidi saderek. Ata Nabi abot kageureha bantos ngemplong perjalanan nama sok mun Juragan kersa nemutkeun pisanggem abdi sareng asa piraku pami Juragan teu palai nyandingkeun Lili anu sakitu geulisna dina kieuna nu mawi abdi teu baros heula oge. Subita ngahuleng para wargi Kumnangu bingung kumaha pihadeunana. Ras kadidi dulurengan hiji-hijina dihina ku batur. Abong mun teu bela pati teh. Komo ieu mah dina mulangkeunana ka nyeri balik diburuhan parawan Bentang Kuningan.
batur mah dibelaan parebut. Ari ieu sasat kari daek tapi ras deui ka pamajikan. Berat da puguh geus dipihukum sakitu lilahna taya kagorenganana. Turug-turug geus boga anak. Kieu kumaha kitu kumaha bati bingung. Oh, tempoh heula Pur. Cek Subita sanggeus ngahulang sawatara lila. Heh, cang heula lah dongengna. Para wargi kaum dangu netizen sadayana. Rupina cageh heula dugi ka dieu dongeng laleur bodas anu bagian kedua. Aduh, etah juragan ageng nuju bingung. Kumaha keputusanana? Mangga teras manco dicapruk radionet kanggo carios salajengna. Sim kuring nada dihapunten kana sagara rupi kakirangan sareng kalapatan dina maoskeun cariosna. Mugi-mugi aya mangpaatna, aya hiburanana oge hikmah anu tiasa dicandak tina sakur dongeng anu dipedar. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa sanes kenginga haja-haja sim kuring nada dihapunten mung saukur kaleresan bae. Sim kuring sejamit mundur. Salam baktos kasadayana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.